budak teh. Padahal aya si Ajum kalahkan kita ka haji coba barang beli ya deka ampun deka. Nah, kemana si Ajum ya teh deka? Lain teh hari hayam itu araya gitu di kandang teh. Euy. Deka. Wah, deka na itu hayam teh deka. Bukan dikencarkeun deka. Aduh, hingrang deka sieuna nu mau deka euy. Pun deka. Kemana hayam deka hingrang ampun deka. Ah, maka dikencarkeun pan maha teteh meuli hayam teh. Ya. Terus kuliahkan mau deka hayam teh deka ampun deka janji ngalencarkeun deka. Ah. Allah. Ka mana balanya ande we ge eueuh. Pan di dieu korek teh tadi teh diteuneun. Ah, deka. Nyokot ieu mah sejen deka euy pan ngahajar baru mah jauh-jauh dewek balanya. Si Ajum nya tada eueuh. Musingkeun deka eueuh we balanya dewek. Deka. Jom. Ajum. Ka dieu euy. Yeuh. Aya naon, Pak Haji? Lain Ajum. Haji teh tas balanya biar teh di warung. Ai Ajum. Merenan balanyaan haji henteu. Euing teh nyaho, Pak Haji? Lain ka mana balanyaan aing diteuneun ku aing teh di ditu. Eueuh. Nah ka mana atuh? Atuh cik paneangankeun coba atuh Ajum ku sia teangan. Atuh urang teangan di belah mana tadi? Di ditu ku aing diteuneun nama tadi teh. Di mana, Pak Haji? Tah di dieu haji teh balanya tadi teh diteuneun ku haji teh di dieu. Ai haji teh ka ditu nempo ulah hayam. Pas balik deui ka dieu teh cik atuh teangan coba ku cia Ajum. Lebar aing meunang teh sabaraha heraneun teh balanya teh ongko. Panengankeun ka ditu. Yo Atuh. teangan ka ditu. Urang teangan kalau urang teangan. Jom, papa ya gitu ah. Nah, kabina-bina teuing haji teh balanya sabarahaeun gitu nya. Udah moal beak 2 jutaan meureunan. Ini kudu diteangan. Oh, jadi baik. Euna kudu kumaha atuh Ajum aing euy. Kaleungitan ieu lain kieu we aya namanya. Da eta teh lebar Ajum. Panglaporankeun ka ditu ka agensi AIE geuning. Laporan ka itu sianya. Haji kaleungitan kitu bejakeun. Atuh Pak Haji gitu mah. Urang laporan heula tuh, laporan heula. Jong. Jong ka ditu Jong. Ka mana Jong? Teh haji kaleungitan. Teh rek laporan. Kaleungitan naon Haji? Eta teuing kaleungitan cek haji teh. Dianggap teuing boga dudungan kitu mah teh Ajum. Keun we antep. Kudu ngawaru ka dudungan kitu mah. Bet Haji Oet. Udah kumaha di lain-lain oge da dudungan urang meureun kitu teh. Haji kitu mah antep kalian. Satu aja tuh paling laporan. Mereka Haji kalau kita naon, mereka lapor Haji teh. Udah tapi balik itu oge euy. Udah tatangga Haji teh. Nempo deka ah. Naon teh kitu teh. Nya eta cenah. Ieu teh si Ajum liwat. Ajum. Si Ajum pagawe Haji. Cenah kalengitan. Atuh kalengitan naon nama? Boleh teh. Ajum teh meliwat ka imah haji gitu meureun. Elek lapor cenah ka itu. Sing ka salapor mah ieu teh. Tinggal izin leungit naon haji atuh nya sok dijieun kita omongan haji mah.
Haji ya? Haji kaleutan. Kalingkitan naon teh? Teuing pokona haji kaleutan we. Hantes kalingkitan paspor ya. Hantes. Eta mata eta ieu rek laporan heula cenah. Saka agen. Agen senang gini. Nya cenah aing sudah ning teh aing itulah. Da gunung kalau gunung. Eta nu batak. Cuma aya bieu teh aya. Bantu Ka sojak heula. Urang laporan atunya. Oh, siap. Ayo. Ayo siap. Jak ning mana aya di dieu? Keur naon? ngobrol naon teh aya kaleugitan. Oh, aya beja teh. Bener teh. Teuing. Paspor Aya anjung dia liwat ek lapor cenah. Oh, iya tapi kepanggil jumrang. Kanonnya, cek. Semua ningnya. Eta maka ek aya di dieu oge ka haji. Ayo atuh. Aya naon nu leungitan teh teh. Teuing teh naon jak teh? Teuing. Udah haji mah leungit ucing kribo aja. Oh, tetenya. Ayo ah, lupa atuh. Ayo nam jak ah. Kalian. Teh haji teh geus 2 minggu can mayar-mayar tentang kene. Nagi ayeuna ah. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Tuh burning aya. Atuh sok ka dieu teh. Ayo. Ai haji kunaon? Wae. Dihampur ieu teh. Ngetek neang duit gawe geus 2 minggu ieu pancan dibayar wae. Nasihat teh nyaho. Ieu teh haji teh keur kaleleungitan. Sama karakan ro weco ka haji teh. Ai teh keur kamusibahan ieu teh. Wah, datanya atuh ai haji mah. Teh nyaho. Pan ku haji di bejaan ayeuna. Haji teh keur manang musibah. Gimangan ro weco we ka haji teh itu balik ah. Balik itu kelanan lah. Jeung haji mah dah haji maloba apa nama anu na kabina-bina teuing ka haji teh balik heula. Haji keur lieur ieu teh pokok keur gitar bana. Balik hampur we atuh. Ojong tong makan ro weco lah. Ka mana? Ulin ka haji ka resel di imah. Tong ulin haji uyung oge dicarian ieu. Nya aya naon? Ngomong nama haji kalau leungitan. Leungitan naon? Mana? Ngomong nama. Banyak. Mau balik ka haji teh. Amun lagi dicari. Jadi wae nama. Bejana haji tarek kita maparokeun domba ya. Cek coba orang teh yang kayak masukan aya. Aya haji teh. Tuh dieu. Lain ari sia. Titah mopokan galeng aing mah. Lain maparokeun doma. Maparokan ieu pangapayur. Bawa anak teh. Ke mana? Parah eta cipokir aing. Ripuh aing ngawangkung jeung nu patut. Aduh, ampun aing. Nah, maparokan anak. Meulina haji. Pan itu kanang naruk sarek gopean heula. Teh kira-kira datangna. Kir, aing mah lain rek maparokeun doma kehet. Sia teh aing mempang-mempukankeun galeng. Haji teh geus panen, sia teh bonge. Oh, Ari Sugan teh. Kabina-bina teuing. Kasih warga mapakan galeng mah. Ari Sugan teh kita maparokeun doma pan itu loba urusanan tadi nah. Ari haji rek maparokeun mah ek sakalian gitu itu sekalian ngarit di met kagok gitu. Lain geuning jeung eta teh ngawangkong teh bener adi didemokeun mah. Da eta mah pan geuring ceuli teh meureunna. Ieu mah urang ubaran atuh ceuli teh urang bawa ka rumah sakit bunut ku aingnya. Mecager. Teu ari mapokan galeng mah ari haji maksanya lamun maparokeun doma keun bae ditangkap mah inget ari. Semua balik ngawangkong jeung kieu mah teu nyambung geus ka mata ku aing ah pora rusing aing deukeun ka musibahan ieu teh lah. Musibkeun teh eta. Geus balik ka ditu lah. Parusing aja teh keur parusing balik ke kitu balik. Teh nyana ramu ngawangkong jeung maneh mah deka. Ah ari haji nas cengon. Oh balik ke kitu kewe ngawangkong di ubarahan ku aing ka bunut.
kecelina. Salut kalau pade euy. Ade alus. Duh, Deka. Piduiteun ye. Tawarkeun ah haji ah. Sudah dibeli. Kamarana euy? Asa babarengan ieu teh ku asiki kanyut. Ayo urang teh rek ulin ka haji kan panggil jeung si Cepi. Aya teh haji teh ka musibahan cenah. Si Cepi oge dicarekan ieu teh. Musibah naon euy haji? Ya da teuing ka musibahan teh naon ngan kubuah. Ada teh si Cepi oge. Aduh, Deka bandek nawarkeun ka apa di dewek teh teu buka duit ieu teh. Tahu orang teh poe ka musibahan naon haji teh. Oh, ayo tuang pemanakeun ka itu. Ayo. Ayo. Mana tuh? Sok dia lah. Ayo. Tas di mana boker Aisyah? Haji genung nya teh tahan-tahan kemarin. Kumaha ieu teh mana ieu? Ieu teh mana ieu? Pasti haji. Di haji. Heeh. Tes naon? Ya eta teh mah parokeun doma. Cuma terus kumaha? Teuing teh apa lalakon namanya tah balik we ah. Hei, ieu. Rek naon teh ka haji teh? Rek naon ka haji teh? Ka haji rek naon? Maparokeun doma, Cenah cenah. atuh hayu lang ieu mah kudu urang lolok hayu balik di panadaku ieu mah. Ari aing teh ka sawah ah. Naon Ci? Haji. Haji. Apun wae kunaon ieu teh? Apun wae Nyarikeun dewek tadi umurunan. Haji. Kunaon atuh ieu teh Ji? Ieu teh menika langlayungan kieu. Alah, ya kunaon euy? Kunaon euy? Astagfirullah. Ji, sadar Ji. Sadar Ji. Aduh, aya agen cai euy. Naon kita sangarareuh kieu? Iya, salahna naon? Haji beneran pisan ieu haji ieu teh elingeun ieu teh Haji teh kunaon eta da? elingeun. Ieu teh kan Sadar. Oh, teh teh naon? Naon heuh? Saha eta teh? Agen an ucihnya Sahi kitu da. Iya haji dikumahakeun eta haji bae kitu kumaha eta haji? Naon anu? Bantuanna tulungan pangnyampikeun kumaha we ieu da? Kan tadi teh aya laporan haji teh, aya laporan cenah aya kemusibahan kan sugana ting naon haji teh teh anu kaleungitan teh nu teu apal. Oh ieu teh kitu apana naon ge pas ka dieu ngalongok hidup boleh da teh elingeun bari ngahupuleung haji teh. Ah sok atuh aing nyari nu bari sama sok haji coba jampe heula saha nu bisaeun kitu sok. Allah jadi antep ieu haji lain jampe-jampe atuh. Hadiah hilir urang jampe ku aing. Beusi cenah ibu wajar kana nama bismillah Allahu akbar. Wah, sia urang Jampe beutit ayam giling ku daing. jampe-jampe. Mas brek, sobang kudu bisa bom ah. Cicing. Si bunge mah jampe aneh. Pencetan. Ini parah nih. Dulu si Manu tadi dulu sakat mah dulu tundang burang dari tarang aku sinyal nyapan usia liliturun ningali padang awet. Naon eta mah jampe aman. Pelet eta mah jampe pelet. Oh, ampura atuh dak lu aku anak eta dewek. Mas ku dewek. Aduh, Kayaknya pang Coy, coba coy. cok monok saboboko dipacok ayam jago. Cok reos. Nah, jemping keneh euy. Awas Udah, aing eta coba mah awan Jadi coba. gotong cate. Oh, sejak maneh atuh cak. Sok deui nya. bisa lah sugan we. Jak ah. Aduh, ya haji teh kieu-kieu teuing. Tapi bae beuteung na mah teh belentuk nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. No klinik, gudang haji. Nah, ini parah Ieu teh nih. kumaha haji teh euy. Lah, beuki parna kieu ampun. Pagen, tadi ulah pagen coba. Ya kumaha itu bagen ya. Atuh ari geus teu beunang Bawa wae. kumaha mah urang bawa we atuh urang bawa ka rumah sakit kitu ari geus teu beunang di kumaha mah. Lain pan lamun dibawa ke rumah sakit mah merendanana ek di mana? Pokok kieu. Kan
haji mah meureun bandana loba sawahna aya meureun sagala aya pira kurang jual we nah. Oh, setuju lah Satu jual jual we we, saya kumaha, setujunya. Alah, Ya, nah kunaon lain di haji teh ieu teh make aya laporan, nah laporan naon haji teh make laporan segala make ieu teh aduh menak ieu jauh ieu teh menak tinggal ieu bayaranna ge mahal haji makan katelah haji koret. oh pokoknya teh haji teh ka musibahan ieu teh. Memang ai barang nama dari keur haji mah aduh da lebar gitu. Musik kamu musibahan haji teh kaleleungitan haji teh. Ieu teh ji kaleugitan naon atuh haji teh di kakalang layungan kieu. Nikaskan kaleugitan naon we anu badag pisan ieu teh. Naon atuh naon? Kaleleungitan naon haji teh kuat ngingkeun kieu, kuat mangyong menak. Haji teh ka musibahan teh leungit minyak kalapa sapat haji teh. Haji mah gara-gara minyak sakit yang menilaporkan kieu nguruskeun teu balik jadi pahit. Nah ari haji ieu teh meuli teuing teuing kaleugitan minyak saparapat teh geus ngagejlengkeun ieu batur salemur ngawiwirang. Nah, ari haji mending ngawirang batur ieu batur diriung-riung aya naon ieu teh? Leungit duit sabaraha tapi katkeun lapor ka nu kitu. Leungit duit aya bejana cenah leungit duit cenah cek si ieu. Leungit minyak aduh. Sabaraha juta? Astagfirullahaladzim leungit minyak. Aduh, atuh pantesan ge aing mah ngonang nu kitu. Jak mana jak? Manes jeung omongkeun geus ngomong tadi oge. Oh, 15 juta cenah matak manggil asip cenah. Oh, aing jeung nu budak. Ah, nyaho dek oke. 15 juta cenah lain saeutik. Ah, lieur ngomong jeung nu Pan budak tadi mah. teh kembali pake beli. Ieu. Aduh, leungit minyak haji teh. Cek si ngomong si teu bener goblok pake leungit duit 15 juta cenah. Ah, Aduh, teu bener. Ini parah nih. Iya minyak teh dipake ngagoreng raginang. Raginang lah hai kieu mah. Bener bilang haji. Aduh, beak atuh meureun. Alah, dekat. Ah, atuh raginang we atuh keun bae cenah didalahar harayangeun batur ge.